Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng cimkuring dina acara ngadongeng. Carios engal nyaeta carios barudak liwar mitra. Bagian kedua urang neraskeun anu hancak atuna dinten kamari. Kamitra baraya dulur-dulur baraya dulur-dulur saudara salam dunya mangga kurang kawitan wae ieu carios karangan simkuring diajar gitu nya menawi bahan katampi dongeng sal ala kadarna sayana mangga kurang kawitan wae mangga maranco manco kasadayana. Kocapkeun si Udi jeung si Ata geus narungguan sareuri we. Di mana yeuna nangkana? Pok si Bali nanya. Biasa itu di kampus, di base camp. Hayu urang ngopi nangka ayeuna mah. Daripada nyeun sumpit mangke deui we. Si ieu lebar. Atuh bring weh mitra opat barudak laliwar teh ka tempat pang biasa pangulinanana kan teu ngariung maranehna itu ke base camp wah heula teh geus cuek tepi sok atuh geura ieu naon teh pesek geura beulah pok Bali adieu orang lah adieu oh si Udi nu kitu mah adieu kurang adieu urang da bisa atuh gep atuh bedog teh dicokot ku si Ata sok atuh kumaneh nah beulah ceuk si Ocoy atuh dibeulah we nangka teh dibagi dua cacak diletik-letik gitunya atuh wah aung-aungan aungan naon teh seungitna hihiliwiran ka ditu ka dieu malahan mah rada angangge ka ameu seungitna jeung calaluhak we atuh ngaropin eta nangka meunang ngalaten Bah Omon amis bener euy ieu satengah deui ge moal ka hanca kawasna mah ieu ge loba keneh ieu sabeulah wah aya nu geus beak sakurut geus aya nu beaho geus ieu wah bangun sareubuh we cing calaluhak eunah amisnya euy nangka teh nya oke Ata alus amis ceuk si Udi teh nya atuh aing teh atulah masalah ulah ala mah jagona an Subali tah hade otakna euy otak kriminal mah kanu pencurian mah sia lain pencurian atuh ieu mah pihakaneun we sebel mitra atuh keur jarong jon we jarong jon we kitunya ngararopi wah cing calaluhak di tempat arulin maranehna cag heula urang tuna heula sakedap ayeuna urang kocapkeun Bah Omon muru ka Imah Subali Assalamualaikum Waalaikumsalam saha eta ceuk maana Nina Subali kuring mah Omon hai aya naon jang omon lain mana tadi teh barudak teh ka dieu sugan aya mawa nangka nangkana nahaon can ge panggih acan jeung barudakna teh oh can kadario heukeun bae atuh hampura we kuring nanyakeun
ka dieu. Mitra atuh teu loba catur deui leos hampura atuh nya. Ok Bah Omon. Heuh jiga tuh. Eueuh can baralik can kadari ngomongna mereka seke cenah tadi teh da mawa bedog. Teg we heuh gitunya geus da sidikit nyaho geus panggih. Nya atuh gitu, Ma, ayo ah. Leos atuh Bah Omon teh. Pas arek ka belah kaler, arek ini deui ka sawah maksudna mah arek nyokot parabot teu pacul jeung parang. Da eta mah sok dibawa balik sok ngababadan sawah anu belah kulon kaler. Isukna caritana mah rek kadinya matak dibawa pacul rek dicokot deui. Pas palebah gudang urut pabrik gitunya rada kaameu seungit nangka. Oh ngaran nangka asak atuh. Rada kaameu peda kahalangan ku bilik carang birik urut tuh gitu pabrik diesel urut bangkrut gitu. Keur cing calaleuhak weh aya ari Subali mah ningali rentang-rentang Bah Omon jung jeleng. Geus kitu tuluy heula Bah Omon teh neges-neges heula ieu naon teh ari si Ocoy jeung si Ata ngaropi we. Bah Omon teh tuluy we kebat teu waka curiga ka nu ieu kanu barudak keur aya seungit nangka mah seungit nangka tuluy we da sieun ieu gitu rek ayeut nyokot pacul jeung parang ka saung. Teu kungsi lila kuruduk deui we si Bali jeung si Udi judol. Aing tadi ningali aya Bah Omon. Tapi tuluy deui ka sawah. Ah pae atuh lah sok opi-opi si ieu setengah deui cacag we sok we. Mitra atuh ngaropi deui nya barudak teh. Teu kungsi lila datang babaturanana. Baturan ulin biasa gitunya main kaleci ngadu gambar model gitu. Nyata si Amo jeung si Isol nyampeurkeun onyeus oi. Mementa atuh urang euy keur ngaropi. Pek hayang mah ceuk si Ocoy. Pek ka dieu. Oh ka dieu so. Ngopi yeuh ceuk Bali. Atuh brak weh jadi genepan ngopi teh. Loba keneh nangka sakitu gede atuh da. Cing calaleuha. Teu kungsi lila Bah Omon teh nguruduk bari mawa parang geus balik ti pacul ti saung ti sawah jeung mawa pacul. Pas panasaran asup rada nguliwed ka jero pabrik ari pek teh ningali Subali ningalieun si Ocoy anu opat si Ata si Udi naringalieun cung jeleng laluncatan lompatan cing bareretek ngagajelengan benteng malahan mah cung jeleng gara jeleng ari ini anu opatan mah. Ari nu dua mah si Amo jeung si Iso jongjon we ngopi. Kamarana maneh atuy ka mana? Oh ka dieu euy ka dieu. Jeleng cung jeleng anu bentengnya. Anu duaan mah si Iso jeung si Amo mah jongjon we ngopi anjir amisnya euy. Oh, amis pisan euy. Amis pineng teh marana barudaknya euy. Amis kieu pok si Isol bari jeung dina sungut samutut nangka gitu. Teu kungsi lila nepi Bah Omon teh kadinya. Iyo anu ngabadog nangka aing teh nya ku aing diparang sia beheungna. Atuh cing karorejat mitra anu duaan teh si Isol jeung si Amo. Pok si Amo nyarita. Nyali abah bah kudu puguh. Eta maneh sia ngalenang kanu aing nya.
Puguh da abi mah uing dia pamere. Pamere sia. Nu dewek eta teh nangka teh. Di mana maneh ieu nangka? Anda uing mah dibere ku si Bali, jeung si Ocoy, si Udi, si Ata, mimitina mah da keur ngaropi uing ka dieu jeung si Iso. Mohon abi ge di papasihan ku si Bali jeung si Ocoy. Oh, eta teh nangka dewek, ku aing teh rek diala tadina mah rek dibawa balik di peulaan. Mana ayeuna si Ocoy si Balina, nu sejena? Ka atuh da tadi mah jung jeleng ka ditu tuh kanu benteng areunit tuh ka amarana pok si Isor rada kitu ngomongna si Isor mah rada eueup di pabrikna geus kitu. Nya bah uing da teu apal nangka ti mana ti menina mah ceuk si Amo. Oh, geus nyaho ayeuna mah nu ngaranna. Nya mangga atuh bage dicanak tah aya 5 kereut deui mah 6 kereut deui mah. Ah, kowe baleakeun ku maneh aing rek dijog-jog aing ka imahna lah. Mitra, teu panjang lebar bah omon teh. Ngadog-dog gitunya ngajorag arek ngajorag ka imah Subali. Da Subali mah imah Subali mah pangulinan barudak. Pasti we lamun tos sakarola tos atuh baos magrib teh sok arulina teh di darinya. Gedig atuh ngagedig bah omon bari ngahegak beungeut beureum kawas beusi atah beuleum wae ceuli panas. Pacul ngagaplek ngetak-tak parang dijingjing jiga nu rek nyerang bedog ngagaplek padahal da baik di sawah mitranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang omon deui wae geuning naon jang omon? Lain mak. Can baralik si Bali ka dieu jeung baturna. Can tadi oge si Diti Ujang geus sasati bisa jang omon ka dieu oge da can moal. Oh, kamana barudak teh nya? Nah, aya naon atuh? Neangan barudak. Lain nangka aya gede. Seungit asak dina tangkal rek dibawa ku kuring. Ari pek rek diala ku kuring rek dibawa ka imah. Ngadon dipihareulaan ku barudak. Eta ku bisaan mawana dipalidkeun ka nu susukan. Boro kuring mah teu nyangka saeutik oge ka barudak jadina teu da eueuh bukti. Kari-kari itu aya keur diararopi. Kudu lain nganu ngala, nu ngalana mah geus kalabur eueuh. Atuh teuing atuh teangan we mah itu bisi tutung keur barang goreng. Nya jige teangan we ku jang omon, nya hampura ditinggalkeun leos we teu loba omong si maanah teh. Da sidi keur barang gawe di dapur. Oh, atuh baheulakeun teangan. Mitra teu wakaneangan si Bahomon teh kebat heula we balik ka imah. Pacul geus nepi ka imah teh pacul kaitkeun kana parantina parang diselapkeun dina naon teh palang dada diselapkeun. Bedog laan kaitkeun di dapur bedog mah di jero. Aing mah kapiheulaan kurang ajar. Aya naon ari abahna datang-datang jol amek-amekan. Mohon agan, aya naon gan? Pok Sintang bojeng si Ma Ana Ma Inah nanya ka Bah Omon datang-datang ka imah amek-amekan. Kareuheul aing wis tadina mah nangka teh dipusti-pusti rek dibawa
ka imah kari-kari diarala ku kunyuk. Nangka anu gede pipi anu gigireun deket saung teh ya, anu badag. Heueuh, asak geus asak malahanna bete. Rek dibawa tadi nama pas balik teh ari pek ngadon eueuh ngadon di pihareulaan ku barudak kurang ajar teh. Nah, budak saha atuh, ku budak saha wae. Gagu hari budak awal lain barudak batur budak dulur urang keneh ngan eta we haneul kuring mah ku teu bebejana darek diamongkeun ka kolot-kolotna kuriak jadi pasea gede da atuh jadi amok kapegung mitra bahomon teh tungtung nama ngahuleng we. Gaya kopi heula we ameh tenang tah. Jeung cai teh heula nginum heula. Ulah ngaguguting hawa nafsu bisi goreng balukarna. Komo jeung arek diteang ka imah-imahna mah piomongeun da lain anak batur da dulur keneh. Oh, ari kitu nama kadia atuh cai. Leguk-leguk ke cai teh tiis atuh meujeunna nya cai ieu leguk beak sebekong paribasana. Kopi mah sagelas leutik we ninyuhna. Ngaso heula mitra sakedap. Tukung si lila ngagerowan. Tang! Kadieu tang! Ieu juragan. Aya naon? Aya pikir saeunaon? Lain euy. Nangka teh di pihareulaan ku barudak anu gigireun saung teh nu badag. Aing jadi mendenghal kieu euy aduh. Arek ngomongan di aromo di beja-beja dibejakeun ka karolotna da lain anak batur atuh euy. Anak dulur keneh aing jadi serba bingung jadi amak kepegung we tungtungna mah. Heukeut atuh sugan teh. Naon we atuh? Boro abi ge milu amak sugan teh aya nu ngalalauk kitu aya naon. Ari pek teh nangka aya nu miheulaan. Aya nangka nama diaropi malahan mah barudak anu opatna nama nu ngalana mah areueuh. Aya we baturanana nu saware si Amo jeung si Isol keur ngaropi udah teh nyawana naon nu duaan mah cing calelebak we da dibere. Atukeun bae bah daripada atuh abah jadi lieur. Abi itu kagok tukur maraban muning dikantun heula atuh ari teh aya bade miwarang ka abi mah. Eueuh jiga atuh. Iyalah amak kapegung dewek teh. Mitra rada ieu kitu nya. Amak kapegung arek amek arek diarontrau ka imahna atuh sarua jeung waduh da lain batur. Jeung lamun pasea deui ada wah hade pijadieunana. Mitra kocapkeun barudak anu opatan teh nyarumput di saung Mbah Omon keneh wae anu di belah kaler. Deukeut baheula mah aya di dinya teh bangunan gedaung pangheulana gedaung pabure anu nyekelna teh nu nyekel imah eta teh di gigireunna aya saung nyarumput ngarobrol di dinya. Ade euy sabali teknikna mah. Wah aing teh atuh coy. Di ala bonteng tuh euy. Leutik keneh aduh ala bonteng ge. Nya euy lah. Kah urang ngaliwet. Tong ngaliwet
atuh engke penting mah nya ieu lah urang naon teh lem sampe begadang. Oh, siap hayu lah. Mitra barudak teh teu waranian baralik barurang keneh ka imahna teh. Padahal kolot-kolotna mah teu hafaleun tos kitu da henteu nepi berita eta carita eta ka kolot-kolotna mah. Kocapkeun geus reup-reupan maju ka magrib atuh barudak teh cing kaluliwet baralikna teh ka imahna teh. Nah, ari maneh Ocoy. Meni burit-burit teuing ulin teh. Oh mah tos ti ieu sieun sumpit jeung Subali teu Subali. Gramani anguran ge. Nya bade. Bade mah bade. Bade abi. Atuh teu talangke. Si Ocoy teh dititah ku indungna mandi. Mandi biasa gitu nya. Kop kada dahar tang geus mandi mah. Kedewek atuh jeung paise jeung goreng dage cangkring ditambah ku sambal oncom. Wah, pulen nikmat sanguhaneut. Wah, cecelebekan meujeuna. Cag we urang tuna carita si Ocoy. Ena si Bali. Bali. Tadi teh aya Bah Omon ka dieu nananyakeun maneh jeung barudak cenah. Ah, naon Omon? Cenah majarkeun maneh ngaralanang ka anu di saung deket saung Bah Omon. Ah, geus beak nangkana ge naon mahayang. Lain sia, lain hayang eta teh banda batur. Ah, mana da di opi atuh da teu da hareun lebar hayoh murag da geus asak pisan atuh tangkal ku bakat pedit we. Sia mah diomongan teh. Leos sesubali teh ka imahna. Da imah nini nama di hareup, imah manehna mah di tukang. Teu talangke mandi we. Cai tuluy mandi. Di mana euy maneh? Meni burit-burit teuing balik teh. Pok bapana sia Bali. Ah, biasa we ulin atuh. Bah. Untuk burit-burit teuing atuh ulin teh sok kamalinaan. Kuat kang geus reup-reupan rek magrib. Mun atuh Bah, moal ke mah. Oh, tuh dahar nguran ge. Mitra cag urang carita urang simpen heula carita barudak anu opat eta anu tos ngaralanang ka. Jadi nu seubeuh mah si Amo we jeung si Iso malahan mah dua ewang mawa ka imah. Dua keurut gede ewang. Teuing ti marana nya euy eta si Bali Bah Omon anjing ngamek untung we da urang teh nyaho nya sol. Euy ari urang mah teu apal atuh apa milik urang hayu bah urang balik we. Mitra nu duaan ge baralik we da. Malahan mah mawa nangka dua kurut gerde lah mujuh kitu wareg ku sorangan we. Sesana katitih 3 parapatna dibagi 4 eta teh mun dibayar ka saparapatna kitu. Nu dibawa teh dibagi 2. Geus mitra urang tuna heula carita barudak nu ngaralanang ka jeung si Iso nu kagehan nangka jeung si Amo. Kocapkeun si Bah Omon nitah si Entang geus magrib teh. Tang aing mah panasaran keneh euy. Penasaran kumaha ari dunungan?
Lain kita euy. Lamun ieu mah jangan barudak. Ku aing hayang ditewak aing ka barudakna we. Barudak anu mana nu ngalanangka? Heueuh eta Mangga atuh ari kitu mah. Ku abdi dipilarian ke. bener teangan ke. Dewek arek ku dewek urang karem gara dina leuit lah. Tuman barudak teh. Saha we nu beunangna nya? Erek Subali, erek si Ocoy. Erek saha we no si Ata, si Udi, opatan si Ocoy, si Bali, si Ata, si Ocoy, si Bali, si Udi. Saha we antara etan opat beunang tewak. Nya mangga dunungan agan. Ku abdi urang pilari kesok magrib ngarariungna teh deukeut kantor pos tah anu gang ka Masjid Kaler. Bener di dinya kayak mun aya tewak we salah sahiji mah. Komo beunang opatanana mah. Nya mangga atuh kok. Abdi bade angkat atuh. Urang pilarian barudak eta nu opat salah nu opatan teh. Leos atuh mitra si entang teh boga tugas di bah omon. Euleuh waktosna ka Bujang Seep mitra. Baraya dulur. Cag heula urang tunah heula. Carios ieu anjing urang lajengkeun deui dina bagian katilu dina judul barudak liwar gitu nya. Karangan Sim Kuring Manawi bahan katampi dongeng salah kadarna gitu diajarna mina. Tong hilap ka mitra ka dulur baraya salam dunya di subscribe, di like, di komen gitu nya dina Sunda Bandung Kidul, dina channel Sunda Bandung Kidul. Sareng Sim Kuring kanggo sakitu nu kahatur hapunten nu kasuhun sadayana kalepatan seueur lepatna Sim Kuring ngadongeng. Sakitu nu kasuhun hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.